Jeung paborit jeung leungeun di mah. Baik, Sok-sok orang ieu lah. Sambuk-sambuk lah. Mana mikna tuh? Biar di mana belum? apa nanti dia? Kakak, eta neungeun ulah didinya. Bahaya lamun malik ka dieu bahaya. Bahaya teh. Untuk malik ka ditu. Gamin nuing. Uing mah aya berita tadi datang ka dieu, maneh pan telat. Datang padeuli urang tinggal ka dieu. Eta mah loba nu kaedanan ku maneh. Lu? Kusangka urang mah nyaan bener. Sugan teh urang mah teh kitu loba nu kaedanan bener. Tuh nu edan cek ka maneh. Laku kita malain aja menyirikan dan kaedanan. Ya, kayak gitu. Kumaha? Gua kabar tadi aja pas ningali nanyakeun cenah aya ka maneh. Urang nanyakeun aya awewe cenah. Kadi saya sakadar kadi yana sakadar. Cek awewe teh. Cek. Aya naon teh? Saya Assalamualaikum harus hari itu teh Kasaha ka urang. Geulis awewena. Pertama sahat itu nu paling itu sahat Cek awewe ka rumah itu eta teh Kang Manu dibejakeun ku maneh. Bener alus. Terus eta Kang Manu beusi da we tararaina Kang Manu ya tararaina Kang Manu dibejakeun ku maneh kumaha? tararaina Gusti da kumaha kitu raraya saya tararaina meni siga setan. Rek pidato lah. Rek pidato lah. Oh, masih sanu-sanu ulang maneh. Sanduk-sanduk ke. Sok sanu-sanu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, miwah para ibu sadayana. Aturan wilujeng tepang. Jujur 30.000. Sareng sim kuring sapara kanca. Sikoler 40.000. Seketok macaan daftar gaji belegu. Bisi kanyahuan he balik. Oh baliknya. Oleh mana kan 40.000. Para bapak, miwah para ibu sadayana terutama bapak, miwah ibu Syekh Bet sakulawargi. Sim kuring atas nami pimpinan ibu pimpinan. Karena haturkeun mudah-mudahan ieu murang kali sepitan teh. Abi balik ieu teh ora. Jalmi anu. Sampai di yes teh. Tong tarik deui atuh pidato ngomongna belegu. Urang teh keur pidato mah tong tarik deui ngomongna. Tarik teuing. Tonggarane. Pembarane tong tarik teuing ngomong. Para penonton sadayana anu kusik kuring dihormat. Mugi-mugi Ganeng. Cicing itu cing. anu caralik anu ngaranep di payun. Oh tadi cing. Ngomong kagak ieu sok nya. Mugi Ulah sapados ngomong wae. maneh nu gadeng mas teh. Atur mah cari cing ukur nyerengeh maneh we kocok brak. Ini galak. Tidak tadi bicara benar-benar. Masuk atuh sok. Para bapak miwah para ibu sadayana oge para penonton sadayana. Kacambul. Oge bapak hajat miwah ibu sakulawargi anu dina wong ieu nuju inem sedelik. Oh nya bapak hajat inem, ibu hajat inem sih teh. Mau longan. Oke, murang kali anu jadi sepitan, pantas disepitan. Mugi-mugi ieu berkah kesingkatan jalmi anu soleh. Oke ka ibu hajatna oke sing jot-jot. Setepi aku belum. Ibu hajat jot-jotan panganten pantas jot-jotan. Ya aku. Nah, ibu hajat ke dia mah kawe ke urang ge manjot-jotan. Nah, Dalah kapan goreng katut. Sete
teh susugan 4 pakubu ayeuna ngadeg sugan nu diomean ku pakubu. Oh da ieu mah tadi dia aya nu ngomong cek warga cenah jalan teh cenah ieu mah alhamdulillah cenah seueur balongan. Oh tadi aya nu ngomongkeun bae tong kasihun pakubu. Kada ngartos we itu tah. Tapi aku teu ngarti Orang teh keur pidato maneh cicing. Ulah ngomong wae teh. Atuh lompat. Lain teh lompat ulah ngomong wae. Oh. Jak untang mah. Hapunten anu kasuhun da abdi mah aduh si pohang marana kieu. Mohon abdi marana kieu. Henteu. Atuh ulah ngaraos kaganggu jalanan atuh non ieu. Mohon iya mah. Sok mana atuh pidato mana sok? Naon da we mah ngomong. Nah, atuh make kikieuan teh. Mana we mah kikieuan we. Heuh ngaganggu eta belegu. Naon da teu ngaganggu? Nu ngaganggu mah mana ngomong we ngomong, deui mah teu ngaganggu. Kacian ya lah. Terutama ke para pengguna jalan anu tantos nage karaos kaganggu hapunten anu kasuhun. Mangelung. Nah, atuh pohang teh. Kabayang unggal mangu anu ngahakan. Nya ari unggal mangu dihakan mah nya pantes saja. Usalakina. Nah, lain mahakan gerung. Mana turu misen sia. Kan omongan wae. Sok mana pidato sok. Ini pada tok. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah mawakilan nu kagungan jahat. Kagungan hajat. Oh, hajat. Pangarsana Bapak si Obes. Suasia kieu keur boga hajat. Bapak Obes teh ku batu nu dihargaan dulu. Oh, kana sagala. Di mana? Ngai teh nu kawin teh si Obes. Si nyunatan debu. Oh, sunatan. Heeh. Bapak hajat teh nyunatan si Obes. Lain. Bapak hajat teh Bapak Obes nyunatan putrana. Ya mana yang kukuh tuh si Obes nyunatan. Mana kumaha sok tanyakeun Pak Obes geus sunatan can. Ya geus atuh lambat geus ngomong. Oh ya. Nek mung ewe sih moh. Nah, Pak Obes sunatan ngan karunya baheula teh pernah patak ka daerah rada panasnya naon kuna naon. Oh. Sabab ieu teh protes ti si ibuna. Nah, make protes. Coba baheula nu Ciwidey. Pak Obes teh. Gara-gara disunatan cenah gara-gara disunatan ieu ti sisikeun eueuh cowok. Dibeakeun. Oh, soalnya cenah cowok depan ari teh disunatan meureun dikitu benyeng ceprak. Buku karet gelang maksudnya. Ada yang ngomongin karet gelang, anu ngomongin kanyut. Siaga gabah teh hareupeun jelema roba kitu keju ngomong kanyut. Anu dorang nih. Anu dorang. Sas teh. Salah dari mana? Anu ngomongin Pak Obes. Keju urang jorang maneh tadi ngomongkeun kanyut. Anu dorang Ai mana jok kurang jorang saga cek maneh tadi kanyut. Anu dorang gimana? Urang mah ngajelaskeun yen maneh teh tadi teh ngomongkeun kanyut. Oh, eta teh jorang. Ulah tunjatkan. Tapi kan baik eta ada teangan dina kamus bahasa Sunda. Aya itu lemesna kanyut.